kesempatan ke kabur kesempatan kabur duit ting aing tadi saya kafir kasaha si teh maneh kafir kurang ajar saya murtad anak buah Firaun abina-bina teuing saya sitara jumahan nyaho ti mana aing terjumahan nyanyaho oh nyaho ti mana ning eueuh di masjid aing ya dengekeun uki kumaneh masjid aing di meni masjid sia di mana pan jauh pokona anu eueuh di masjid aing berarti eta jelema murtad Allahu akbar nu kieu ye beda-beda teh aduh beungeut cangcut teh kieu keun bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut atuh jiga kanyut anjing sagening apa anjir goblok sia ini aing sia aing eleh wae ji Gusti ampun Hei, jik tua atau ya, bos wudu aing ya, wudu adus, didinya ulah macam-macam ka jelema ieu. Nah, ieu jelema teh keur nguriling neangan tanding anya celang neangan lawan can nyaho digeti sorangan. Coba antat sirahna dagor kulingis. Kuat modar. Atuh tong dibejakeun. Kabina-bina teuing emang naik dah setan jol iya ka aing geus ya aduh aing tadi ini poe naon jadi kieu ye poe naon ieu Sabtu malam Rebo manya anjing Sabtu malam Rebo ayo kuduna Sabtu mah malam Jumaah kumaha iya beres maneh ulah gelut jeung sasaha moal lamun maneh gelut jeung batur berarti siang geus mengkhianati percintaan urang duaan ditungguan di CR jeung aing yang nyaho kumaha iya beres tumpangan naon lamun aing eleh maneh ku aing dipuji lamun aing eleh lamun dewek nu meunang kieu kumaha teh heuh kumaha teh lamun aing eleh heueuh ku aing sia dipuji heeh tah lamun aing nu meunang nah terus aing eleh anjing ira meunangna